Pernah ngadenge soragora ti leweng jero? Di leweng sancang, misteri macan bodas ngadodoho. Wilujeng sumping barudak, hayu urang ngadongengkeun legenda leuweung sancang anu sakti ti Tatar Sunda. Sancang teh leuweung anu kacida angker, ayana di basisir kidul Garut. Di pikawanoh ku kai tengkawangna. Tapi nupang dipika cinta ku urang teh, carita ngenaan raja legendaris Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi marentah kerajaan Pajajaran kalayan adil jeung wijaksana. Hiji mangsa sang raja ngarasa yen waktuna geus luyu pikeun ngasingkeun maneh, neangkeun katentreman. Anjeuna mutuskeun pikeun indit kawetan, nuturkeun sorahatena nuju ka basisir. Perjalanan teh jauh, ngaliwatan gunung jeung lebak. Para pangiring satia nuturkeun. Maranehna nepi ka hiji tempat anu kacida tenangna, deket sagara, nyaeta leuweung sancang. Hawa di Sancang beda. Leuweungna karasa geueuman, tapi pinuh ku energi mistis. Didinya, Prabu Siliwangi ngamimitian tapa, neangan hidayah sareng kasakten sajati. Tapi, musuh ti karajaan tatangga mimiti ngudag, hayang ngaganggu katentreman Pajajaran. Prabu Siliwangi terang yen anjeuna kudu nyieun kaputusan anu gede pikeun ngajaga rahayatna. Anjeuna milih pikeun ngiles ti dunia manusa, robah wujud jadi makhluk anu leuwih luhung. Kalayan niat anu suci, Prabu Siliwangi ngarobah dirina jadi Maung Bodas, Raja Sato ti Sancang. Maung Bodas teh simbol kawani, kasucian, sareng panangtayungan pikeun sakumna leuweung. Para pangiring satia anu ningali kejadian eta teh hariwang, malah reueus pisan. Maranehna oge menta sangkan bisa nuturkeun rajana pikeun ngabdi salawasna. Lajeng, Prabu Siliwangi maparin berkah. Maranehna oge robah jadi macan-macan liana. Sababaraha jadi macan tutul, macan loyandaya, jeung maung hideng. Sadayana ngajaga Sancang. Ti harita, leuweung sancang lain saukur leuweung biasa. Tapi, karajaan sato mistis. Tujuanna hiji, ngajaga kasalamatan jeung karaharjaan Tatar Sunda tina bahaya. Eta sababna, lamun aya nu kurang ajar ka sancang, pasti bakal menang hukuman ti Maung Bodas. Aya paribasa, di leuweung sancang mah moal aya anu wani motong kai, iwal mun geus diidinan. Kumaha lamun aya anu nekat? Biasana bakal kasasar atawa meunang mamala anu gede pisan. Karita ieu ngajarkeun urang ngeunaan kasatiaan antara raja jeung rahayatna. Jeung tangtuna oge, pentingna ngajaga leuweung jeung alam sakuriling urang. Ayeuna, urang bahas leuwih jero kumaha kakuatan mistis ieu masih karasa. Loba pisan keneh jalma-jalma anu percaya yen Maung Bodas sok nembongan dina peuting Jumah Kliwon. Biasana, ngan jalma anu hatena bersih jeung boga niat hade anu bisa panggih. Nah, anjeun terang, leuweung sancang dianggap salah sahiji tempat anu paling sakral di Jawa Barat. Para sesepuh nyebutkeun yen kai sancang teh beda, sanajan kaparengkeun geus garing. Mun aya anu motong kai sancang tanpa idin, sora ngagorowok macan bakal kadenge ti jero leuweung. Ieu teh piringatan ti Maung Bodas, yen anjeuna masih aya ngawas unggal lengkah urang. Ngan sanajan maranehna macan, maranehna lain macan anu jahat barudak. Maranehna teh panjaga anu ngajalankeun tugas, ngajaga kaseimbangan alam. Aya karita hiji grup panalungtik anu nekat asup ka jero leuweung tanpa permisi. Maranehna hayang ngabuktikeun, naha eta legenda teh bener atawa henteu. Naha anjeun terang naon anu kajadian? Maranehna teu bisa kaluar salila 3 poe 3 peuting. Kompasna ruksak, jalanna leungit. Sanajan maranehna geus boga peta digital canggih. Tungtungna, maranehna menta hampura, sarta janji moal ngaganggu deui. Pas aranjeuna kaluar, ujug-ujug jalanna jadi HSDI, seperti magic. Ieu ngabuktikeun yen sancang boga kekuatan anu leuwih gede ti teknologi manusa. Leuweung sancang oge disebut tempat matuh pikeun para ilmu gaib. Eta sababna urang kudu ngajenan pisan ka alam, sakumaha Prabu Siliwangi ngajarkeun. Lamun urang alus ka alam, alam oge bakal alus ka urang, ngajaga tina musibah.
Leuweung Sancang lain tempat ulin biasa, tapi tempat ngahormat kana sajarah jeung mistis. Mun anjeun ngadeukeutan, kudu boga niat anu hade, bersih, sarta pinuh ku hormat. Ingat, sakabeh maung di dinya teh saestuna pangiring Satya Prabu Siliwangi. Maranehna teu sare, maranehna ngan keur ngadaguan waktu anu pas pikeun nembongan. Cik, saha di dia anu wani nyaritakeun carita ieu ke babaturan di sakola? Penting pisan pikeun urang Sunda ngajaga warisan budaya sarta carita buhun ieu. Leuweung Sancang teh harta anu teu ternilai, pinuh ku pelajaran hirup. Pisan endahna lamun urang bisa ngarasakeun kasejukanana, bari inget kana legendana. Ulah sieun ku macan bodas, tapi hormat ka sagala kaputusan raja anu geus robah wujud. Muga-muga carita ieu mawa inspirasi pikeun ngajaga alam jeung tradisi urang. Jadi, lamun anjeun ngaliwatan Garut, inget ka Leuweung Sancang jeung macan panjagana. Karita ieu ngajarkeun, naha anjeun bakal jadi panghancur atawa panangtayung warisan. Hatur nuhun tos ngaregepkeun dongeng legenda Leuweung Sancang dinten ayeuna. Tong hilap, like sareng subscribe supaya teu katinggal dongeng jeung carita misteri sejena ti tanah Sunda.